Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah anaking sedayana tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda dina materi anu eneng satacana hayu urang sami-sami maoskeun heula bismillah sasarengan pikeun ngawitan ieu kagiatan KBM urang. Bismillahirrahmanirrahim. Sabadana kamari urang ngaguar taras dugikeun ka praktek materi biantara. Ayeuna urang lajeng kana materi salajengna nyaeta sisindiran. Nah, sisindiran. Naon ari sisindiran teh? Kapungkur mah sisindiran biasana osok aya dina kawih kapungkur. Aya hiji kawih anu judulna teh Bubui Bulan. Nah, Bubui Bulan eta salah sahiji kawih anu diwangun nganggo rumpaka teh nganggo rumpaka sisindiran. Mangga engke ku hidup titenan kawih sisindiran eta. Atuh sakacan urang ngaguar deui kumaha eusi jerona sisindiran, urang paluruh heula ngeunaan wangenan. Wangenan teh naon? Leres pengertian. Pengertian atanapi wangenan sisindiran. Sisindiran asal kecapna nyaeta tina kecap sindir. Hari sindir teh biasana aya hiji caritaan anu maksudna teh dibalibirkeun. Dibalibirkeun teh nyaeta teu togmol, teu langsung diucapkeun hatin atau nalpiwat maksudna. Sisindiran kaasup kana wangun sastra ugeran. Naon ari ugeran? Ya, ugeran teh kaiket ku aturan. Jadi aya aturan-aturan anu matuh anu teu keneh direpak. Ya, lamun nyieun sisindiran. Ditilik tina wanguna ya, sisindiran teh aya 3 bagian. Jadi di wangun numutkeun wanguna mah aya dibagi 3. Nu kahiji paparikan. Paparikan nyaeta wangun sisindiran anu papak di puhuna. Jeung kudu sasora. Jadi antawis cangkang jeung eusina. Cangkang jeung eusina teh aya anu sasora. Contona sapanjang jalan soreang moal weleh di aspalan. Sapanjang tacan kasorang moal weleh di akalan. Jadi aya sapanjang dina cangkangna, aya sapanjang dina eusina. Ya, terus moal weleh jeung moal weleh eta paparikan. Jadi papak di puhuna, dimimiti kecapna. Nu kadua nyaeta rarakitan. Dina rarakitan mah dina cangkang jeung eusina teh teu kudu papak atanapi sarua kecapna, tapi cekapa deukeut sorana atanapi murwakanti biasanya. Contona boboko ragrag di imah ninggang kana pileuyiteun, mun bogoh ulah ka semah ari anggang sok leungiteun. Jadi antawis boboko jeung dina eusi namun bogoh eta teu sami kecapna tapi sasora atanapi padeukeut sora atanapi tiasa murwakanti. Terus nu katilu nyaeta wawangsalan. Dina wawangsalan lamun dina paparikan jeung rarakitan mah aturanana aya cangkang aya eusi. Lamun dina wawangsalan mah aya cangkang aya wangsal. Nah, aya cangkang aya wangsal. Diwangun ku sindir jeung eusi. Wangsal mah sok murwakanti. Jeung salah sahiji kecapna aya anu sasora dina eusina teh. Contona. Jadi lamun dina wawangsalan mah biasana eta eusina teh wangsalna atawa eusina eta teh eta jawabanana. Ya. Tinggal contohna
Ye tatarucingan. Alat hitung dipencetan. Tah eta cluena. Alat hitung dipencetan. Cluena eta. Imah gede tapi kotor. Dina nu kadua nya dina wangsalna eta imah gede tapi kotor. Aya sora anu naonnya sasora jawabanna teh tor. Alat hitung dipencetan. Imah gede tapi kotor. Alat hitung dipencetan naon? Nah, jawabanna anu sasora eujeun tor eta. Kalkulator, beres. Ya, kalkulator. Jadi, lamun kurang bisa dicenekeun dina kamus umum bahasa Sunda. Sisinderan teh nyaeta basa anu direka, anu lolobana mah muruwakan. Tah, hideuk ayeuna sabadana terang mana paparikan, mana rarakitan, mana wawangsalan, mangga hideuk ngadamel contoh 2 sisindiran paparikan, 2 sisindiran rarakitan, jeung 2 wawangsalan dina buku catatan. Sabadana kitu engke dikempelkeun nalika pertemuan sareng ibu. Ya. Mung sakitu sataacana aya sisindiran heula ti ibu. Jalan-jalan ka situ raja, meser samping sareng kabaya, semantura kakoncara, anaking sehat sadaya. Hiji deui. Mun bade ka Cilampeni, ulah hilap ngangge tiung. Nepangkeun Bun Candriani asli mah abdi ti Bandung. Eta contona. Mangga ku hidup tiasa di pilarian deui nya. Ulah niraon tina Google ngadamel nyarira. Ibu yakin hidup tiasa. Semangat mung sakitu nu kapihatur dina lawungan dinten ayeuna. Da itu pikulah hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.